Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika ditoron gitu mah ani ngagerungna mani lambat nakar bari rungleng teu inget di bumi alam dalik deug gabuat we manehna namru leungit budi ilang daya taya tangan pangawasa. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Jago teh akhirna mah teu burung namru. Lawana ngagerentes sok padahal hatena mah ngaku cacakan lamun tadi Andi teu digeroan mah ku baturna ulah-ulah manehna sorangan nu bakal ngarandapan ngabebengkang puguh kaayaan manehanana teh geus aya dina posisi nu pika salempangeun terus-terusan didesak kudu jadi lawana anu memangna nyata sarta karasa yen wesen katut jaten Andi teh beunang disebutkeun aya di saluhureunana. Bringkang baturna nu saurang deui nyampeurkeun gog manehna cingogo gigireun Andi anu keur ngabebengkang sarta geus teu bisa diampeuh deui berbei we cipanonna bijil ngalemereh kana pipina. Lain kalah ngaceurik. Anggur buru-buru urang gotong bisa kaburu eling. Nukung si jadi lawan Andi nyarita bari ngudar beuritan ka rembongna. Nah, bade dicana ka mana kitu mah? Nu keur ngumbar cipanon teh kalah kana nyakeun heg ngareret ka baturna. Urang mah wae kalemur. Nya kudu dibawa ka mana atuh? Kanggo naon atuh mah? Kapan kahayang maneh lain? Nanyana bieu nerung kaget. Namun teu kedah dicacana ka lembur atuh mah. Nadak dikumahakeun atuh. Kapan manehanana teh? Nanyana beuki tambah-tambah dibarengan ku rasa kaget. Mung sakadar hoyong ninggal we mah. Margi anjeunna teh yakin sanes pimilikeun abdi. Teu puguh atuh maneh mah. Hanas ngahaja-haja dicoba sugan teh. Teu dugi kadinya maksa di mama. Nu gencang buran maneh mah nya. Teu pisan-pisan mah. Namun anjeunna teh sanes pimilikeun abdi. Upami ayeuna dipaksa dicana kelmur ge tangtos we bakal jaheut manahna. Maneh mah ku teu euni atuh kalakuan teh. Aringan sakadar kitu mah keunana naon atuh kacape-cape sarta karipuh-ripuh. Bet make kudu dijajal pangabisana.
Angkoh ti payun oge pan abdi mah teu nyaluyuan mak. Teu puguh maneh mah. Manehna mani kurawed hasem, rasahan nyelu ka bina-bina. Nu dibawa nyaritana jempe teu nemal deui. Ret manehna kanu keur ngabebengkang. Berbei. Cipanona beuki juuh. Malah antuk nama manehna ngaguk-guk siraheun Andi. Cipanona terus murubut. Kang Andi. Hapunten Kang Andi. Hapunten. Pokna sasambat. Bari terus ngaguk-guk teureun-eureun. Mangka-mangka teu sirikna nampeu kana beungeut Andi. Nya puguh we. Cipanona teh katane kabeh. Jadi cipluk ngabaseuhan beungeut Andi. Anu harita masih keneh teu empes-empes kapaehan. Nu tumrapna ka Andi teu beda we. Tinu diceuceuhan. Nu hantukna kulisik we. Manehna lilir. Cilaka. Kaburu eling mah. Nu saurang ngagerentos semureuwas. Bari ngagentak ngudar deui ka rembongna deuk dipake ngebut beungeut Andi. Geus dibalitungkeun pi akibateunana. Lamun Andi harita ngajereg-jeg eling deui tina kapaehanana. Orok aya. Sakilat kareret ti lebah lembur aya nu hibar-hibar nyampeurkeun. Sioreng Mang Amir, Adria, Katut Jangdana nu ngahaja nyusulan Andi bari mawa obor. Puguh we. Tumrapna kaduduaan lain deui rareuwaseunana. Ulah-ulah saperti waktu ti heula maranehanana ngadon di karepung kurang lembur. Cilaka. Hayu wah. Urang gancang balik. Pokna nu saurang bari ngajewang baturna anu masih keneh cineluk we bari sumegruk. Gelat duanana kanu poek sarta saterusna ngabelecet kaluar ti lembur Cipancar. Andi atuh nya manehna beunta. Korejat manehna hudang. Nu pangheulana tembong teh hibarna obor nu beuki lila beuki ngadeuketan. Ret manehna ka sakulilingna. Tetera lawan-lawanna geus teu tembong saurang-urang acan. Karasa beungeutna tiis. Ari diragap lain deui ngaranjugna. Lantaran bet baseuh kawas nu dikepretan ku cai. Tapi kakagetna teh teu kateterusan. Lantaran moal obor teh geus deukeut manten. Pukituna gancang we. Manehna ngabersihan beungeut ku leungeun bajuna. Jadi teu sawios-wios. Mang Amir rupang heulana nanya bari nyeureudeg nyampeurkeun. Berkah Mang. Da geuning Jangdana. Andi ngareret ka Jangdana. Nyeh manehna seuri. Geuning tos teu aya. Tos malabur yang Andi. Adrian nanyakeun lawan-lawan Andi. Bari haek manehna luak liuk. Mohon Pak. Mangga we ayeuna mah urang maruli. Andi saterusna ngajakan balik. Sabaraha urang jamilna teh Kang Andi. Sabaraha urang jalmina teh Kang Andi. Jangdana pipilueun tuh nyutanya. Ngarasa penasaran. Dumeh teu kabagian nyaksian. Anggar we duaan. Andi bari ngeteuyeub leumpang. Ngareneng jeung Jangdana. Sedeng tukangeunana Mang Amir jeung Adria bari mawa obor. Naon maksudna cenah Kang Andi? Jangdana terus tetelepek. Bakuna mah kasurung kurasa kapanasaranana. Duka tuh Jangdana. Da Kang Andi oge luput ngartos. Andi bari jongjon leumpang. Ras manehna inget kana beungeutna nu teu pupuguh bet jadi baseuh. Ras deui kalawana nu saurang deui. Waktu tadi tas ngabongohan teh ngecebet kana pueuh ceuli. Kapan tembong panon manehanana teh bet ngagarenang cimataan. Teu kaharti. Nah saha manehanana teh? Jeung naon maksud nu sabenerna nu matak terus-terusan ngaganggu lembur. Nah memang deuk ngajahat bae atawa aya deui maksudna nu sejen. Tadi mata kagetna teh wosena nu saurang bet lain lalawarakeuneun. Mangka-mangka maranehanana teh awewe duanana oge.
Andi sajaroning lempang teh hatena mah terus we galecok. Ngebrehkeun kakagetna. Hantem di pikiran. Tinimang manggih pijawabeunana mah kalah ka pikiranana beuki butek. Puguh sasatna disangareupkeun kana hiji kajadian nu teu katepi ku atina. Teu kahontal ku akalna. Pinuh ku tanda tanya. Teu beda we ti tatarucingan duka teh teuing. Kanca dangu sadayana. Aki Mursid sarta Widarma sadatangna ka Cipancar teh terus we langsung muru imahna Ki Sahudi. Kabeneran nu didatanganana keur teu ka mamana. Malah harita teh Ki Sahudi keur dibawa ngadongeng ku Andi nyaritakeun kajadian peuting tadi teh anu pikeun Andi mah tetep we jadi bahan pikiraneun. Dina johalna semah kapaksa ngadongengna teh kandeg teu diteruskeun. Satuluna opatan ngariung di tengah imah. Sarta sabada silih tanya sarta silih bejakeun kasehatan masing-masing. Barabat we Aki Mursid nerangkeun pamaksudanana. Dijojo pondokna yen manehna kadua Widarma teh sanyana mah keur maluruh karna incuna. Bari ditungtungan ku pangharepan sugan we Andi kabeneran bisa nuduhkeun di mana ayana karna ayeuna. Lebih padumukanana nu lares mah teu terang abdi teh Ki. Mung waktos ieu teh manehna ngahiji sareng urang Tajur Sela. Andi nerangkeun sajalan terahna. Memang sanyana ari cicingna mah teu bisa dipastikeun di mana-manana karna. Teu bisa dipastikeun di mana-manana karna teh. Tah geuning. Aya kelemengna. Tajur Sela anu jalana ti leresan Kampung Sadang jangan di. Aki Mursid negaskeun. Taca naon-naon jol-jol ngarasa bunga we. Sugan we atuh karna teh bisa tereh-tereh kapanggih. Sumuhun Aki. Wah, sareng saha gitu ngahijina teh jangan di. Aki Mursid nanya deui bari semu-semu nu marahmai. Puguh pijalaneun pikeunangan teh sasatna geus ngemplong. Seueuran Aki upami telepat mah tiluan rencanganana teh. Bahwi Kalpa, Dorji, sareng Dalimin. Tiluanana urang Tajur Sela jangan di. Dalimin urang Tajur Sela mah Aki. Namung rupina nu duaan deui oge. Da matuhna mah tangtos di Tajur Sela. Mung duka tah upami karna mah. Nya moal teu di dinya sinana oge cicingna. Dicoba we atuh ku Aki, disungsi ka ditu. Iraha kitu Aki. Ayeuna we teu nanaon jangan di. Ongkoh deh kabujeng mah. Aki teh deuk terus ka Cicapar. Bade ka Pagumilar gitu Aki. Andi nyanyahoanan nanyakeun. Sumuhun jangan di. Bakuna mah Aki teh tos ka Cidasonona, ka Jangwijana. Kapan manehna teh? Kungsi dikukut ku Aki. Dikeur leutik keneh malah mimiluna jeung Aki teh. Sumuhun. Andi heueuh bueuk. Bari hate mah baliwat teu ngarti jujutanana. Priyogi atuh pangenten disarangan kupun anak Pak. Ki Sahudi milu nemrong. Nya upama di dieuna nuju longsong mah. Supados kitu tah Bapak teh ulah sesah tataros di dituna. Aki Mursid bari ngaret ka Andi dieusi ku pangajak. Abdi oge ai bumina mah teu terang Aki. Namung
cobi we lah urang taroskeun di ditu. Andi bari males ngaderet. Jelas nilik pok-pokanana oge manehna teh daekeun pikeun marengan Aki Mursid. Tah kitu we atuh Jang Andi. Sateacana oge Aki teh timpah nuhun. Sahanteuna upami disarengan ku Jang Andi mah moal talamba tolong teuing. Urang mios ayeuna we atuh meungpeung teu acan sakumaha panasna. Aki Mursid bari ngareret ka Ki Sahudi. Engke atulanan Pak. Ieu teh acan ngaleut-leut acannya pun bojo nuju ka Juragan Haji Sobana. Sawios Ki Budi. Tos cekap. Permios we atuh patenya. Ulah kirang-kirang nya wakup. Bapak ngariweuh we. Aki Mursid terus pamitan, bari ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman. Teu ngarepotkeun teu sing Pak. Ngaros nuhun anggur mah tiasa ditepangkeun. Mung nya kitu teh we abdi teh teu tiasa ngahormat. Ki Sahudi bari males nyolongkrong. Cekap Ki Budi. Ieu ge kirang kumaha. Mangga tuh Ki Budi. Jang Andi. Aki Mursid ngahayukeun. Udah yang angkat atuh Pak. Jang Dharma. Ulah kapok we nya. Ki Sahudi bari nepak kana tak Widarma. Saya panginten Mamang. Mangga atuh. Widarma bari nyerengeh. Jerut manehna turun nuturkeun Aki Mursid. Nu harita geus jerut patutur-tutur jeung Andi. Bade nganggo jalan mana Jang Andi? Aki Mursid nanyakeun sanggeus rada anggang ti imahna Ki Sahudi. Saya nama urang ka Kadungora heula we Aki. Tidinya nembe mengkol ka Pasir Banteng. Manawi kitu karena nuju kalarsan ngulampreng ka palih dinya. Atuh kudah kaleleseur panginten. Teu kedah kurang nganggo jalan lembur we Aki. Maksud mah Andi teh deuk ka hujung heula nyamper Ki Jantra. Lantaran sakalian bari deuk terus maluruh nyetar siah. Sahe kitu ge. Nama tuh ti payun. Datang ka hujung. Alusna teh keur nyampak aya. Poe kamarina kakarajol pisan balik ti Ciaro. Tapi ari kadatangan Andi mah bari kitu-kitu maksudna geus teu ngurus dikacape. Kencring deui we init milu marengan Aki Mursid. Ongkoh bari jeung boga maksud deuk maluruh nu jadi anak. Susuganan we atuh. Sanajan teu bisa kapanggih oge jeung jenisna. Manggih bejana. Ulah ieu mah maniplang las we teu beda tinu di teureui bumi. Di ujung kabat mah jalan torobosan anu brasna ka Kadungora. Teu nyimpang heula ka Tamak Bahaya. Lantaran kaburu beurang teuing. Maklum, lalampahan masih keneh jauh. Mangka-mangka kapan deuk terus ka Tajur Sela dina poe eta keneh. Nepi ka Kadungora, merlukeun heula nyimpang ka Mad Tasim. Bubuhan ka jalanan we. Kitu ngan salol pisan, ulah henteu teuing didatangan. Geus ditanyakeun saperluna, bring arinit deui langsung ka jalan simpangan anu ka Pasir Banteng. Atau Mad Tasim merlukeun nganterkeun nepi ka Pasir Banteng. Ogo, mun teu keur boga kaperluan nu sajen mah manehna teh hayang terus marengan. Anjog ka Panenjoan, sindang heula ka Aki Surdi. Di dieu mah rada lila ngadarongengna, itung-itung bari ngareureuhkeun kacape. Ongkoh deh teu diidinan buru-buru init. Malah kahayangna Aki Surdi mah Andi sabatur-batur kudu ngarendong di Panenjoan. Tapi kapaksa we teu bisa ditedunan. Puguh lumaku keur aya maksud anu sasata dirurusuh. Bakuna mah Aki Mursid. Poe eta keneh oge hayang bisa nepi ka Tajur Sela. Geus karasa cukup sosonoan jeung nu mangkuk di lembur. Bring arinit deui.
teu sumpang simpang ayeuna mah. Sadaya ngagerdik lempang rusuh ngagunakeun jalan torobosan nu ti lemur Batu Gede. Antukna jadi beras dewe kalebah lemur Gadog. Tapi teu nyimpang heula, terus we langsung ngambah torobosan anu berasna kadungus cilik. Anjog ka Sindang Sari, langsung terus ka Cinunuk. Deuk nempo heula ka Pasar Wanaraja. Susuganan we aya nu ti Cicapar. Ulah-ulah atuh, karena kebenaran bisa kapanggih di dinya. Ongkoh waktu ngagerdik teh ku Ani kung si disabit. Didongengkeun kumaha sikepna karna kagumilar ayeuna. Hal ieu teh dumeh Aki Mursid ngalelekan nanyakeun. Lantaran manehna teh geus didongengan ku Pasuta nyaeta waktu nerangkeun nu jadi sabab musababna pangna karna lunta ti lemurna. Tapi datang ka Wanaraja teh pasarna ge corencang da puguh geus ka Cidabeurangna. Begituna terus we sararea ngabring ka palebah lemur pandai. Jol ka Sadang. Tidinya kakara mengkol ka Kenca nyorang jalan jajahan anu ngabalungbung ka Tajur Sela. Kanca dangu geus kitu dikersakeun kudu buru-buru bisa kapanggih jeung anu keur diteangan. Harita teh karena jeung Ki Baduri keur ngariuhan handapeun tangkal kai deuk ngadatangan ka Pabarja. Cacakan lamun abringan Aki Mursid henteu nyelang heula ka Pasar Wanaraja mah pasti bakal pasarandog dilebah Sadang keneh. Widarma nu pangheulana awas ka karna puguh we teu anta parah deui daragdeg we. Manehna muru kanu keur carindak-dak handapeun tangkal kai. Karna atuh teu kira-kira reuaseunana papanggih jeung Widarma teh. Komo bari jengret ka Andi. Leuwih-leuwih barang mireungeh nu jadi akina babarengan ngarong heap. Darma. Karena bari jung nangtung. Ret deui ka Aki Mursid nu harita langsung nyampeurkeun. Sedeng Andi jeung Ki Jantra ngan ukur nempokeun we ti kaanggangan. Tapi ari masing-masing panonna mah teu leupas nitenan Ki Baduri nu katempona bangun garang naker. Sumohon Kang Nana ngahaja we sareng Aki sejami darian Kang Nana. Widarma lain deui ngarasa atohna. Teu kudu neangan lila-lila. Kabeneranana teh gok we papanggih. Teu perlu make diteangan sagala. Karena bari gancang ngabalieur. Lain atoh panggih jeung nu jadi dulur teh. Komo deui ieu dibarengan ku akina pisan. Nana. Iya Aki Mursid nyereudeg nyampeurkeun. Riuk beungeut ngadadak ngagebray pinuh ka bunga. Tapi karena ngan ukur ngareret, geus kitu manehna malik deui kalebah Ki Baduri. Ngabetem teu nyarita sakecap, bari pasemon bak ketut haseum. Taya siruaneun daun, keding, hangit. Saeutik ge teu pisan nembongkeun ka sono. Nana. Nah bet kitu gawe ka Aki teh, pamali jalu ngahaja Aki teh jauh-jauh. Lah, paling-paling oke bari ngambek sapertos Abah. Karena gancang nempas, bari tetep nonggongan ka Aki Mursid. Moal enya make ngambek. Bapak tahan mah meureun we Nana. Udah memang sakuduna bapak tahan kanu jadi anak. Kandandingnya eta teh. Hayu anggur mah urang balik. Kolot mah teu sirikna ceurik-ceurik. Meeling kanu jadi anak. Aki oge geuning ieu, teu sirikna maksakeun, tokroh. Dibelaan kumarayap nyusul maneh teh Nana. Ieu teh bakat tingkunya ka incu. Aki Mursid bari kakwe kana pepeteuyan karna. Jelas geterna sora ngebrehkeun ka deudeuh anu pohara. Moal Aki, moal wangsul abdi mah. Tos bosen di papatahan bae teh, da sanes orok beureum. Karena nembalanana teu geus naker, bari saeutik ge teu ngareret. Ulah kitu jalu. Kolot mah nya kitu petaso teh. Aki Mursid nyaritana bari cari nakdak. Dah nya podol sero. Upamanya oge tangtos milu nyeri kanu jadi anak.
Iya mah kalah ka sapertos nu biluk kanu jadi musuh. Abah teh dengdek kasih Gumilar. Mang menangkeun tah kasih Wijana. Musuh abdi tiba heula mula. Sanaos kumaha we tetep we satru kabuyutan. Ambu teu hade kitu teh nana. Tah ka Gumilar nepi ka wani nyarita kitu. Deudeuh teuing jalu kalangsu teh ka bina-bina. Aki Mursid nyaritana bari ngageuri. Tuh. Da ki oge sami sareng Abah. Moal ki abdi moal wangsul. Yah memang. Karena kalah ngahayukeun kaki Baduri bari ngajengkat ti hareupeun Aki Mursid. Duh, ulah gitu nana. Ujang. Anggur mah hayu. Urang balik jeung Aki. Aki Mursid bari ngagentak ngarawel kana leungeun karna. Moal ki. Abdi mah moal balik satungtung kolot-kolot abdi tetep mihak kasih Gumilar. Karena bari ngepeskeun leungeun Aki Mursid. Geus gede karena teh Bapak. Geus boga pamilih sorangan. Ongkoh manehna mah jalma nu nyaho di harga diri. Moal daekeun sumolondo kanu jadi musuh. Ki Baduri pipilueun nyarita bari ngaheheh mencrong ka Aki Mursid. Teu perlu ulu biung kana urusan kaula baraya. Ieu mah urusan kaula jeung incu kaula. Nu sejen taya hak pipilueun. Aki Mursid bari ngareret ka Ki Baduri. Lain pipilueun Bapak. Kaula mangan sakadar ngelingan. Yen karna mah lalaki tulen. Kabeneranana teh. Teu kawaris ku sifat-sifat kecing, leutik purih, miyuni hayam kabiri. Tapi nginungna ka ujung kulon. Nu nyaho di harga diri. Sarta nu moal daekeun teh ngaletakan bujur musuh. Ki Baduri kalah kana Malang. Cacakan lamun manehna teuras inget yen ieu aki-aki teh akina Karna. Tadi oge geus moal dibere ampun deui, terus we meureun diwajak bohongan, make wani-wani ngawaweleh ka manehanana. Ai. Nah, cariosan teh meni gariha teuing baraya. Nah, saha kitu nu leutik burih miyuni hayam kabiri teh? Cing gara buktikeun ku Andika. Saha jelemana? Widarma jol-jol puding-ding we nafsuna bijil. Kasebit ku pok-pokanana Ki Baduri nu memangna dieusi ku panghina anu pohara. Saha ieu jalma teh kana? Meni peupeuleuk kawas hayam jago we. Ki Baduri bari ngararet ka Karna. Kituna mah Ki Baduri teh teu jol-jol ngayakeun tindakan lantaran pamikirna bisi dulurna Karna. Widarma teu perlu jabung tumalapung si laing. Pirakan engke dulur nurut deuleu ngajedog we si laing mah. Karena lain emalan ka Ki Baduri, tapi jol-jol nyentak we ka Widarma. Aduh, nana, Ujang, teu hade kitu. Anggur mah, hayu urang balik Ujang. Aki Mursid bari karawak deui we nguntangan leun Karna. Moal Aki, abdi mah moal balik. Nyeri abdi mah ku tindakan Abah teh. Karena nyentak bari ngepeskeun leungeun Aki Mursid. Tong kagadog nana, urang kabungbulang we jeung Aki. Moal Aki. Kajabi upami Aki henteu dengdek kasih Gumilar. Mangga. Abdi daek nuturkeun kabungbulang. Nah, ucap-ucapan teh kawas lain kakolot sorangan we ha. Cing sing eling saeutik mah. Kapan ieu teh Aki anjeun. Aki pituin. Nah, kalakuan teh jadi sasar kitu Kang Karna. Keun kakuring mah da nya dulur nurut katalian ku pamajikan. Tapi cing atuh ari kakolot sorangan mah ulah kitu-kitu teuing. Widarma nyeureudeg ka Karna bari nafsuna mah meh-mehan teu katahan. Geus puguh ku ucap-ucapanana anu sakitu garihal kasarna. Eta deui mireungeuh petapolahna keur waktu ngageuweungkeun Aki Mursid kawas lain ka akina sorangan we.
Nepi kaki Mursid ngajeng jehe, meh we labuh. Mawi Dharma, nawani si lain teh ngelawan kadewek, kagok dulu ngelawanan oge. Karena bari nulak cangkeng. Bah, kene kumang, urang lawanan ari kagok mah. Sok adieu Dharma. Ari hayang diwarah masih lain teh. Ki Baduri bari nyeureudeg ka hareupeun Widarma. Sabar atuh. Aki Mursid bari ngagentak ngahadang hareupeun Ki Baduri. Ke lah nan sabar gisilah. Dharma. Mundur anggur mah. Aling Aki. Montong pipiluan. Mending ge campog we hareupeun hawu Aki mah. Bari mubi sampe geura. Ki Baduri bari ngageweungkeun Aki Mursid. Ai. Lain anteupeun ieu mah. Cobi Aki mungkur. Ani bari ngan sajoreat nakar luncatna ka hareupeun Ki Baduri. Mungkur Aki. Kang Dharma. Jalma heuras kieu mah sanes antepkeun. Andi nyarita deui bari ngareret kanuduaan. Geus kitu srobe nyang hareupan sapinonna ka Ki Baduri. Geus joldi wae. Manusa linglung teh. Ari ieu saha manusa buntung teh karna? Ki Baduri nanyakeun bari ngareret ka Karna. Gayemeun eta oge Mamang. Sami we sareng si Gumilar. Karna nemalan bari morongos ka Andi. Teu kapalang sasar Andi ka teh karna. Geus puguh ka anak batur nganyarikeun. Ka kolot sorangan oge. Kitu pamalah. Notorogan Andi ka teh karna. Andi bari muncereng ka Karna. Alah. Ulah diantep Mamang. Anggun mah buntung ata kokodan sabelah deui. Tuman. Karna namalang. Wah, itu kara. Hayo atuh buntung. Ki Baduri teu tatapasin deui jojo gabru we ngadiuskeun jurusna dina ulin padingdang. Bae baraya. Ani bari ngagentak ngawangun gerakan tapak jala. Duh. Jurus Ki Baduri beunang digagalkeun ku takisan leungeun buntung. Tius. Berep katuhu deuk ngadagor-gado. Oro kaya. Ki Baduri ge sakilat ngejat ka gigir bari langsung nilepkeun leungeun katuhu anu bieu mentas dihakan ku gerakan tapak jalak. Ogo we temis deui. Tuh bae nyantok kana careham. Tapi Andi teh eleh hojah ngagentak manehna gilirkeun badana malik ka katuhu ngabarengan jeung gerakan leungeun buntungna. Tuh kontan ngadagor tulang pipi Ki Baduri dius. Berep katuhu nyebrut handapeun leungeun buntungna dibarengan ku mancona tur katuhu pikeun ngabeset huluangan. Duh. Ki Baduri kontan ngaheungeu lir anu ngahanyu kabeunangan di dua tempat sekaligus. Tius. Leungeun buntung nyusul tepus deuk dipake ngahanca dada Ki Baduri anu kaayaan badana keur semu nu ngadang heula ka tukang. Bari ngarasakeun huluangan sarta carehamna nu asa bengok. Tapi lain oge Ki Baduri, anakna Bah Jamrong. Lamun manehna kudu terus-terusan kabeunangan. Harita ge sanajan kaayaan posisina keur ngadayagda ka tukang. Tapi manehna geus hasil ngajaga kasaimbangan badana ku jalan malik ngatuhu. Ngabarengan narik sukuna anu katuhu ka tukang. Ku kituna plos. Leungeun buntung ukur bisa nobros angin. Sarta nyolontot ka hareupeunana. Teu anta parah deui. Yeuh. Ki Baduri ngahambatkeun teungeulan ujunganana. Des, ngahanca leungeun buntung. Tapi lain deui Ki Baduri ngaranjugna. Lantaran sidik leungeun buntung teh teu kerel-kerel. Ulah-ulah make ngabeletok. Ceuk sakumaha sangkaanana. Tapi ieu mah sigana teh teu oyag-oyag acan. Andi atuh sanajan katempona bangun taya riuk-riukna. Padahal ari hatena mah lain deui ngarasa kagetna. Lantaran tetela teunggelan lawana teh karasana kacida hebatna. Nyata Andi teh kuat oge nedah paneunggel kaula buntung. Tapi ulah waka gede hate nya. Ki Baduri ngahehe bari sakilat ngaheumbatkeun deui paneunggeulna. Ayeuna mah manehanana deuk ngahanca sirah. Lantaran pamikirna sakumaha kuatna oge ari tulang-tulang sirah mah pinasti bakal remuk moal bisa kuateun nadah teunggelan ujunganana.
Rokaya andi oge lain atah-atah pangalamanana surti yang dirina dek dipindo ku tenggelan nuges dibalitungkeun piakibateunana. Agentak manehna narik suku katuhuna ka tukang. Ilek ngatuhu ngabarengan ngangsrodna suku kenca ka hareup. Tius dengan buntungna dinagerakan solendang mayang dek ngahanca careham lawan anu beulah ti kenca. Tapi Ki Baduri oge cukup ringes. Ngagentak manehna ngagilkeun badanna ka kenca dituturkeun ku gerakan leun katuhuna nu terus ngahiuk di luhur. Des! Tenggelan ujungan teh bantrok deui jeung leungeun buntung anu keur nyewuk dinagerakan solendang mayang. Nu tumrapna ka Andi sakali ieu mah lain deui hebatna eta we manehna nepi ka ti kusruk kabawa ku gerakan leungeun buntungna anu saolah-olah teu tahan dihanca ku tenggelan ujungan. Ku kituna yuk tenggelan ujungan dek mindo deui kana sirah. Tapi Andi ngagentak nyero ngenca sarta bari terus ngajorelat ngabarengan gerakan leungeun anu katuhu ngagunakeun gerakan cakar heulang nu teu mis deui ngajamret kana kulit beuteung Ki Baduri. Waduh, geus ya. Ki Baduri ngagero bari ngagentak ngajaul ka tukang. Rokaya Andi ngagentak malik bari ngajorelat luncat ka katuhun Ki Baduri bari nyamberkeun peureupna ka gigir dina gerakan solendang mayang. Kilak Ki Baduri malik ngatuhu ngahembatkeun leun katuhuna pikeun ngagagalkeun gerakan solendang mayang bari nyebrutkeun leun kencana pikeun ngahanca careham lawan. Tapi Andi teu kurang-kurang rancingasna manehna ngagentak narik leun katuhuna ngabarengan ngajengkatna su katuhu ka tukang sarta bari ngagilkeun badan malik ngatuhu tius dengan buntungna nyebrut tuk awar jeung peureub kenca Ki Baduri anu deuk ngahanca careham. Cobat Ki Baduri kontan ngoceak bari leungeun kencana kekerepengan. Tius peureub katuan dina kacepetan nu luar biasa. Crot temis deui ngahanca kana gado ngabarengan ditarikna leungeun buntung. Waduh Ki Baduri ngagerung bari sirahna ngalengah ka tukang. Tius leungeun buntung nyuruntul deui ka hareup ngabarengan majuna suku kenca Andi ka hareup mancokeun tuurna. Crot heuh tobat Ki Baduri ngoceak deui lantaran gadona meh nyengsol didagor ku leungeun buntung. Angeunna nyelek ditunyel ku tuur kenca nu hantukna kolea bobot we Ki Baduri teh ngabebengkang. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.